aduh orang kaya gitu sing beladung 7 ribu imah oge alhamdulillah gede nu batur heeh sini nih kawan oh di sawah meureun di ditu kamari mah sini nih teh nyawa blesak teh sakieu tadi narawa kot sakieu tadi make calana ai pas ojah teh kaluhur ka darat salanana eueuh kur cangcut teh hungkul ieu rokok ge nanganyuk deh hirup teh kieu-kieu teuing aduh ya Allah heeh imah gede imah nawa ieu di jero naon teh penampakan meureun sing beledung eueuh pamajikan nyangu kamari semur jengkol beri haseum dia teh baju ge meunang nginjem ti si Budi kot lada kieu ye peakna kot kerari heuh sing nganyuk ngiri dieu nyaho ini lada baju ge ke sawah heula awas itu ya alah sawah teh euy geus harejo bener aduh kedeung deui tareh panen euy tuh di ditu ge sawah anu saha tuh gunung anu saha nu urang lain nu batur sawah keneh manuk loba euy gebah-gebahkeun ya duh euy sarara dihirup aduh kebon boled anu kuring boled loba boled nah tereh panen ieu boled urang hungkul itu boled euy boled hungkul dah barala bersihan heula boled sabari pantun urang ngabersihan jugut ya boga pantun ya buah boled buah jambu buah kesemek buah nangka itulah nama buah-buahan panas kalapa alaeun buahna leubet kur hiji saung reot bari butut teu kabeuli keur meuli bahana kan bae geus barulukan kieu ge ayeuna mah urang nyuling hiburan suling berdua ieu mah pales duh saung balalocor maikeun si emak teh can balik teh kemana dia mak adieu atuh jeung abah urang kieu tah bro adieu barokokok sia mak arawadoa adieu atuh mung bae tuh mung masuk ngoret lah ngoret deula mak abah rek kacai heula lah saung mah urang omean ke lah